kitu deui Zabur Quran unggal poe jeung petingna Allah nurunkeun laknatna rebu laknat diturunkeun kanu salat sok ninggalkeun malaikat ngalanatan di langit 7 lapisan Muhammad ulah nyaahan kajalma tara salatna montongna di syafaatan teu asup ka umat anjeun jalma nu tinggal salatna di mana geuring parahna ku anjeun tong dilayatna sabab deukeut jeung iblisna ulah nganteur janazahna bisi kabawa laknatna ulah salam ka manehna ulah dibere daharna ulah dibere nginumna ulah sobat jeung manehna ulah kumpul jeung manehna bisi kabawa azabna jalma nu tara salatna henteu aya agamana jauh ti rahmat Allahna jauh hampura Allahna di akhirat digolongna ka golongan munafikna digandakeun siksaana 2 kalieun nyerina engkin poe kiamahna dibongkolkeun teh leungeuna ditalikeun ka pundukna malaikat ngagebukna dibuka lawang sakorna diasupkeun narakana dina neraka barengna jeung Qarun Haman rejeungna jalma nu tara salatna milu ngalaknat sanguna kadaharan ngaduakeun supaya dilaknatan maneh teh musuhna Allah bongan maneh tara salat maneh teh geus ngadaharan rizki loba ti pangeran tapi henteu ngalakonan parentah salat